Iya. Terus Ben, Roy. Ben, udah ke mana, oi? Gara-gara rusuh. Anjing. Kelontong gitu sih, Ben. Benor, kau dia mana? Roy. Aya naon sih, Roy? Kau dia mana? Roy. Ari mana we teu ngahargaan aing pisan we mah we. Dibere ku aing teh sapatu anyar. Teu ngahargaan naon, Roy pan kurang dipake sapatu mah. Dari ke rumah tuh. Neng apal tuh? Alus buka motor ayeuna mah. Ih, benih hebat sih Aa loba duitna. Atuh. Emang motor naon emang A? Motor Ducati atuh. Ducati. Ducati teh naon A? Ducati kotok. Ducati muning. Mana nu geuning teh ieu? Cik, urang pariksaan heula ya mah, Mas. Ya mah popojehnya ibu kanu janten istrina ieu si bapak ulah ditinggalkeun nya oman ulah ditinggalkeun sok anggun masih loba ngadoa we nya dah sakitunya ieu bapak aya kene pasien kudu dipariksa nya sok Ayo. Ya Pak. Wayahna. Keur hidup perumahan. Kelapa Gading indah nya. Si bungsu gelis Pak. wayahna jam hidupnya perkantoran Mulia Tower lantai 4 sepika 15. Nuhun Pak. Mangga. Tah yang mamah mah pamajikan bapak tilu komplek mewah di jalan Esparman ya. wah ibu jeung keluargana sangat beruntung sanajan si bapak ieu pengusaha susu anu sangat kaya raya bisa ngabagikeun warisan anak ke keluargana. Beunghar beruntung. Beunghar beruntung pelbah manana Pak Mantri. Sok aya wae Pak Mantri mah. Emang kumaha gitu Bu? Iya Pak Mantri nu diwariskeun teh rute nganter-nganterkeun susu. Astagfirullahaladzim. Aya naon aya? Bun. Naon? Tinggal ieu dina berita. Awewe sare jeung oray salila sabulan. Teu kuna naon. Jagoan ieu awewe. Can sabaraha atuh sakitu mah. Can sabaraha kumaha ari Bunda? Ye, Bunda, pamajikan aya.
Sare jeung bayawak salila 30 tahun. Jangan belajat. Sehat walafiat. Hah? Bayawak? Mana bayawaknya, Bun? Apa ieu? Pi, kunaon yang carikan HP? Pi, kunaon yang carikan HP? Henteu Bu, ieu empin nempo foto kolot jadi inget ka kolot. Emang kunaon gitu, Pi? Kaduhung empin mah baheula teu ngadenge omongan kolot. Matakna ari kolot ngomong teh dengekeun. Emang baheula kolot empi ngomong naon gitu? Kan empin baheula teu ngadengekeun Bu. Bun, lain aya teh menenya pisan. Duh deui. Lamun aya keur gawe sok ingat hayang buru balik. Bahkan lamun geus deukeut mau apa jauh teh? Ya, mau lamun geus panggih mau apa pisah teh? Ya Allah, ieu mujizat naon deui abdi menang kabunga. Bun, kira-kira lamun aya ngomong gitu ka si Emeh ditarima moalnya? Suganti ngomong kita ka aing. Duh, aing mah rek usaha sepatu kieu euy. Aing teh pere sepatu si Beto karunya itu kan sepatu euy. Tah, ieu alus keneh sepatu mah kudu tara dipake. Si Beto kan karunya aing euy. Tah, anyar keneh lah si Beto cukup jiga nama ye ge lah. Cuaca halus ieu momen euy. Kesana mah geus hujan. Iya ini. Yuhan. Aduh, bag makanya ieu ceka di aduh coplok di euy. Kumaha tuh ieu teh nya? Duh, aing mah tuang sol ka mana nya? Kenal mana Ben Hur? Iya, Roy, rek gawe sepatu ruksak eueuh tuang sol. Mana ieu sepatuna? Cing ari. Nu kieu dipake wae atuh ya. Urang boga sepatu teh keneh. Nuhun, Roy, nuhun bisa. gawe mah. Nuhun. Pake. Nuhun nya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, hatur nuhun pisan. Aduh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Tiasa damel abi euy. Aing biceun dia benar. Kasar ieu euy. Anjir it pas kieu euy, Roy nuhun pisan Roy. Anjir. Mantap ya mah. Rek ka mana euy? Mana ya ka mana? Eta geus si Ben Hur. Naon Roy? Eta geus mere sepatu, anjing watir teh boga sepatu, anjing ge cara roprok dipake. Kalau anjing, bae dibere nu anyar keneh. Seketika diuk. Diuk. Siapa lain segala ke babaturan wae. Sampe meh kasih ben ka urang heula. Teh nyaho he, suat teh maneh boga sepatu. Duh, aing mah urah he euy. Aing minta hilah, parti dagang euy. Oh, siap he, ku urang mun aya dibere nu leuwih alus ti si Ben Hur nu maneh mah. Pokona mah. Ade, Siap lah. si Roy na sanududra tuh. Oh, siap. Kita kan friend. Kalau nih ada rokok ayo kita udut.
yang nongkrong kayak biasa tempat biasanya. Iya kah. Sagan dulu deh. Orang cek lah. Lumayan, ayo kecap. Iya. Terus Ben, Roy. Ben, udah kemana, oi? Gak rusuh. Anjing. Kelontong gitu sih, Ben. Benur ke dia mana? Non Roy. Aya naon sih, Roy? Ke dia mana? Ari mana we teu ngahargaan aing pisan we mah we. Dibere ku aing teh sepatu anyar. Tengah hargaan naon Roy pan kurang dipake sepatu mah. Tengah hargaan, pamane teh ku aing teh dibere sepatu anyar, tapi nah buat dijejekan ari maneh. Ari geus kudu kumaha atuh. Oke tuh Roy. Masalah naon mana jeung si Ben Hur? Tengah hargaan aing si Ben Hur he. Maksudnya? Heuh, pan ku aing teh si Ben Hur teh bere sepatu anyar he. Oh. Gara-gara sepatu dijajak ku si Ben Hur. Oh. Deh, Ben. Tas Hur ku sia atuh, ari tong dijajak mah. Ben. Nah, he jadi ngambil si Ben Hur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamana wae atuh kadieu hilapnya. Biasa Neng, serusan. Urusan naon, paling oge pasianya jeung pamajikan. Henteu Neng, henteu. Biasa urusan gawe. Oh, nya atuh. Jigana hubungan urang teh moal bisa diteruskeun deui. Nah, aku naon Neng? Nya, Neng mah siap kapanggih ku pamajikan AA. Kalem Neng, pamajikan ama bodoh. Bodoh kumaha ya, Nya, setiap apel ka dieu, alasan mereka dokter dicabut huntu. Kalem we Neng. Nya, masalahna huntu teh tinggal hiji deui. Action. Oke tuh Roy. Ayo rek pacar Ben. Action. Emang kunaon kitu, Pi? Kaduhung Pi mah. Teu ngadenge ngomongan kolot. Salah ya. Salahnya. Baheula. Action. Mata baheula kolot Bisa nggak ikhlasin? Action. Elah ngomong mereka ngobrol. Oh, bener. Action. Ya. Ih, suka teh ngomong kita teh keur aing. Ka aing. Ka aingnya. keur aing bieu mah. Action. Action. Yang mama, mah. Bodoh. Tilu komplek. Action. Alhamdulillah ibu jeung budak-budakna pode ya. Action. Wah, ibu jeung keluargana sangat beruntung. Sanajan si bapak teh pengusaha susu anu kaya raya bisa ngabagikeun warisan anakna. Bener? Warisannya bener nih. Salah, teuleun salah bener. Kagok. Action. Wah, ibu jeung keluargana sangat beruntung.
sanajan si bapak teh pengusaha susu anu kaya raya bisa ngabagikeun warisan anak. Bener? Warisannya bener nih. Salah, kalian salah bener. Kagok. Action. Beunghar beruntung loba Action. Si bungsu gelis mun Pak. wayahna hidupnya yang hidup mah perumahan Mulia Tower. Kantoran. Kantoran. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyamperkeun. Oh langsung. Action. Kemana wae tos lami teh ka dieu. Biasa we Neng. Jadi Odina tong mumurungkut biasa we. Action. Kemana wae tos lami teh ka dieu pokoknya. Action. Bodoh kumaha ya? Iya Neng, setiap arek apal ka dieu mah alasana rek ka dokter gigi. Cabut huntu. Obras TV.